Bismillahirrahmanirrahim. Mama Abu Nawas abdi boga imah cenah ieu tapi rarupa perasaan di imah teh teu jembar kan aya teu jembar mah duit boga ku bogan aya teu jembar mah rupak bae pamajikan kurang kumaha gede demplon tapi air rupak mah kadeleuna kuru kan nah rupak perasaan kos mah Haji Pendi di imah wah imahna teh lega kamarna ge loba lantaran rupak pikiran jadi rarasaan teh imah teh kos kandang embe padahal mah lega iman eta rupak. Mama Abu Nawas abdi teh rarupak amat kumaha ieu teh coba jalan keluar oh babari cek Abu Nawas ku batak meuli embe bae 15 aju asupkeun ka jero imah insyaallah cek nyana bakal ngeunaheun meuli embe sabaraha 15 dilaksanakeun lantaran Abu Nawas mah atuh kiai nurut pan ka kiai mah kiai di tahun kuari mah loba nu ngabohong ja kiai ge atuh kiai teh raja bohong kuari mah tapi lain di dieu di belah ditu saeutik lah akhirna nurut ka Kiai Abu Nawas meuli embe nyana 15 cangcangan ku nyana di jero imah waktu ngising didinya kiih didinya embe geus menang sapeting kaduana oh cak nyana pohar amat teh tambah rupak tetambah embe 15 atuh bebe jadi ka Kiai Abu Nawas Kiai kumaha imah aduh masyaallah tata dimna cenah cek nyana rada ngeunaheun be can aya embe mah barang aya embe mah kuari rarupekna tambah gampang meuli bebek aju teu di jero kamar akhirna meuli bebek nyana ulah saeutik 50 100 tenden bebek wah di dieu embe-embean di jero kamar wek-wek-wekan rame di jero imah menang sapoe dua poe bebe jadi ke Kiai Abu Nawas kumaha jembareun teh ayeuna tambah kredit kamari mangan bau tai embe doang kuari tambah jeung tai bebek coba jalan keluarna kumaha meuli kotok cek jana bangsa 50 mah teudeun geus didinya hijikeun dibelikeun kotok diteundeun dinya embe 15 atuh bebek 50 kotok 50 tinggalnya na bae aing cicing di mana ieu cek akhirna menang sapoe dua poe kan tambah ku teh kotok bebe jadi ka Kiai Abu Nawas Kiai masyaallah jakna ieu imah-imah lain jembar ja orenganan Kiai mah Kiai bae aya pituduhna salah mah jakos kieu cek jana ish ulah ka nyebutkeun salah Kiai mah mondok cek jana teh urus kitab naon ge diaji malah maka mali ilu pilpres aduh ini Kiai bloon ya saya aduh biasa ngaji sapinah endahan hidup-hidupan goblok Ki Supendi boloon sia kulum sia atuh kunaon lain ngaji endahan jadi jurkam gitulah di akhir zaman mah Kiai bebe jadi nyana Kiai Abu Nawas kumaha coba jalan keluarna mulai ti kuari picenan kaluarkeun ta embe coba ge jual deui jual embe
beres dijual laporan deui kumaha alhamdulillah rada lega cek geuna kamari mu bau loba embe cek geuna ieu mah lega nah kuari jual deui ta bebek jual deui bebek bersihan dibersihan kumaha tah cek Abun Nawas atuh kuari mah alhamdulillah cek geuna jembar kotok aya keneh bawa ka dieu pujitan kiai tololnya air teh be kotoknya dikaluar-luarkeun bersihan cek cenah pel kumaha tah kuari beung alhamdulillah cek cenah lega ayeuna mah di imah nikmat di imah bebek eueuh kotok eueuh embe eueuh lega ayeuna tuh nu mantap ge kudurut ka kiai nya kieu be kieu keneh jajakeun ja aslina ge ieu bebeja deui ka Kiai Abun Nawas ieu mah balik deui cek jana ka aslina ai maneh dasar bodoh eta teh lain sakadar sakitu tafsiranana hayang jembar teh kumaha urang ngasupkeun panyakit ka jero imah urang nu ngaluarkeun panyakit ke urang teh dijadikeun jelema jadi pedagang dek ngamajukeun dagangna urang dek ngamundurkeun dagangna urang jadi pamarentah dek ngamajukeun ke pemerintahan urang dek ngabok-brokeun pamarentah ge urang jadi kiai dek ngasup-ngasupkeun masalah ka jero hate urang dek ngajembarkeun hate ge urang pereng hirup teh kumaha urang jadi lamun urang kurang bisa nah ieu hirup bakal kajungjung kadorong terus ku kahayang nafsu maka tugasna urang mimiti ngaji geus ngaji make tapi di jero make nu kudu dibersihan teh ieu kolbu urang sebab kadeuleu nama salat make sorban make jubah horenganan hayang ka alem ulah sok loba omong sia ieu make jas ge lain sajas-jasna hayang laku hayang laku tah kadeuleuhna masih gazikiran horenganan aya maksud-maksud nu lain katingali nama maca Quran horenganan aya muatan-muatan anu lain katingali nama nyeun pondok pasantren horeng di jero nama hendeuk neangan proposal iyalah nu kudu dibersihan kumaha urang ilmu diasupkeun ku urang dibersihan ge ku urang kitu ku bage sanajan imah gedong agrong tapi ku urang dieusian ku berbagai masalah anu rupek di jero imah sakumaha di penjara urang boga mobil mewah AC na ge anggeus geus tatiis tapi ternyata ditumpahkan ku Haji Pendi mahareudang hiji hutang ambalaya bebeja kaku lagi nikmat cenah kiai hirup kunaon emang hutang nu laletik mah geus dibayar tinggal nu gede atuh ngaranna tah teh geus tah nomor kedua pamajikan geus eueuh nikah hayang ka sababaraha awewe can ditarima keneh bae dagang ambruk bae ieu mobil sakitu mewahna asena tiis ge hareudang coba urang Jambe anu hirupna susah tetapi teu boga masalah naik angkot haju di jero angkot ge loba ambrang-ambrang tapi teu boga masalah hutang teu boga pemajikan di imah bahenol baik, ya, masya Allah ya angkot tiis amat padahal mah hareuda
AC eueun teu tiis rek jadi angkot. Nah iyalah jadi permasalahan tiis jeung hareudang tergantung kalbu urang. Waliullah mah waliullah di tengah-tengah terik matahari sanggup make jas 2 lapis. Ku sebab naon tiis hatena. Ya ieu mah lain ka jas-jas ieu mah. Tiis hatena. Tiis kana awakna. Tapi urang mah urang ieu kulantaran loba masalah maka boro-boro make baju kandel, baju ipis yang masih keneh karasa hareudang keneh. Iyalah hiji nasihat ti Abu Nawas nyontokeun kana imah, ternyata horenganan imah malah sakadar saung hungkul. Nu jelas mangeusian imah rek bagus rek goreng imah tergantung diri urangna. Komo imahna bagus cara ieu, aju urangna sehat, aju pikiran urang sehat, kolbu urang bersih. Atuh ieu mah sorga ngaranna ieu. Ieu mah sorga. Nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Loba nu ka imah boga pabrik, orang Korea boga pabrik pepegatan jeung pamajikanana. Kurang kumaha mewahna pabrik atuh dunia teh kurang kumaha tapi pepegatan jeung pamajikanana. Aya pejabat, geus teu kudu dicaritakeun luar biasa bela. Nah, ka imah pepegatan jeung pamajikanana kurang naon, gagah aya di nyana, sugih aya di nyana, jabatan aya di nyana, tapi pepegatan. Ka imah ngan sakadar ngeluh jeung ngeluh bae. Tapi barang haji Supari mah datang susurian bae nya mah. Boho atuh asal boga jamaah 50 bae terbang nya mah. Senang bae nu aya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalbu urang nu penting kudu dibersihan. Henteu saha ngabersihan hate mah. Apakah orang petani, apakah orang pejabat, apakah orang karyawan, apakah orang kiai. Lamun geus kalbuna bersih, dunia terasa nyaman, kapanggih jeung saha bae ge indah. Kadeleuna pamajikan ge padahal mah hideung putih kadeleun. Sebab masalah. Tapi lamun urang boga masalah pamajikan bahenol putih kadeleuna hideung. Jadi eta orang memandang pemajikan ge tergantung diri urang. Lamun diri urang na hatena sehat, pemajikan masya Allah gelis amat, cek urang ieu masya Allah, padahal mah menyon. Iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, jadi ieu geus si imah teh, imah mah hanya sebuah bangunan. Nu penting aya rohna imah adalah nu ngeusi imah adalah sebagai roh imah. Lamun kolbuna bersih bakal jembar, bakal lapang, bakal tenang. Mantap urang doakeun nu bakal ngeusi imah ieu putrana ngaranna Sofy Hazami, mudah-mudahan dibere tentrem, dibere adem, dibere bersih hatena. Kan aya geus bersih hatena mah nyana bisa ngadidik kurang dieu, nyantuni yatim piatu jeung sajabana. Jelema loba nu sugih tapi mumusuhan jeung yatim piatu. Musuh naleu yatim teh peureum nya mah. Pan aya Haji Supari mah asal naleu yatim we. Nah, iya geus umur sabaraha ieu Neng? Masyaallah. Umurna ieu sabaraha? Yatim nya asal aya yatim parawan ditanya ku nya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah eta adalah sosok Abu Nawas anu selalu isyarah jeung isyarah. Satu ketika nyana ngomong di unggal daerah, cek nyana, kaula adalah seorang manusia anu membenci hak, anu mencintai fitnah, jeung kaula leuwih sugih tibatan pangeran. Ambo tasi ngomong teu kira-kira ditonton ku jelema, coba kiai coba ngomong deh. Ya saja. Kaula adalah manusia anu dikiaikeun ku batur
benci terhadap hak, mencintai fitnah, jeung kaula adalah leuwih sugih tibatan pangeran. Waktu genjleng di lembur genjleng asal ceramah kos kitu, asal ceramah kos kitu. Akhirnya dilaporkan ke raja, raja aya kiai teu beres ya kiai. Kunaon gitu? Atuh ngomongna membenci hak, mencintai fitnah, jeung nyana nyaritakeun leuwih sugih tibatan pangeran. Nya mah kudu ditangkap kiai. Tangkap. Akhirnya kiai Raja Harun Ar-Rasyid ngutus utusanana supaya dibawa ke istana. Dibawa ditangkap jangan teu lumpat. Kiai Abu Nawas begitu ditangkap teh lupa malah ngangsongkeun leungeun. Borgol saya. Ulah kita mah tadi ngomong teh MCI ge tangkepeun sebenarnya. MCI 2 tangkepeun itu hiji. Laporkan kau ke Kapolres lah. Tah, akhirnya ditangkap, dibawa. Wah, masyarakat Surak dantaran aman, lamun geus eueuh Kiai Abu Nawas aman. Sebab bahasana teu ngeunaheun, mengundang fitnah ieu bahasa, bahkan ngamurtadkeun. Cilaka ieu mah Kiai modal kos kieu. Akhirnya nyana diinterogasi, ditongton ku masyarakat. Saudara yang bernama Kiai Abu Nawas, betul, saya Abu Pendi saya. Lahir di mana? Saya Solear lahir. Oh, dengan monyet itu adik kakak saya. Cuman saya tidak berbuntut. Sial tah Haji Pendi. Saya Abu Nawas. Betul kamu nama Abu Nawas, betul. Betul kamu berbicara bahwa masyarakat laporan bahwa Anda berbicara membenci hak. Betul. Kunaon mana ngabenci hak? Lain kula bae. Ca nu ngabenci hak termasuk tuan raja. Ya. Sia ka aing goblok. Lain kula bae, bahkan tuan raja sangat membenci hak. Ulah macam-macam sia cek raja ini borgol sia borgol kula di borgol raja ge kudu di borgol kan sia ngalawan ka aing nu bener sia ieu nu bener coba bener sia membenci hak bener naon hartina hak eta adalah paeh jeung kuburan jeung siksa kubur eta hak ngaranna. Al-haqqu mir rabbik, bener adalah ti Gusti Allah. Hak eta adalah yakin, hak eta adalah nyata. Ternyata paeh eta adalah nyata, kuburan eta nyata, siksa kubur adalah nyata. Kula membenci eta. Tuan raja kan leuwih tibatan kula. Oh geus sia. Cek tuan raja, nah makana. Jadi kula membenci hak eta, eusina hak adalah paeh. Kula encan hayang paeh. Atuh komo kula mah ngorakene kula dek nanya Haji Pendi be umur sabaraha Mang Haji? 80. Siapa encan tapi sedeng kan lamun paeh. Didoakeun ku urang ge lain dek dikawinkeun. Wah teu beres urang dieu tah. Nah, iya. Jadi hak eta adalah paeh. Urang geus nyaho. Nu sugih paeh anu susah mah koit bupati ge maot RT mah modar kabeh pararae atuh ai di Bandung mah lain ai di Bandung mah bahasa teh lamun ka kiai mah pupus ngeunaheun kan ai ka Haji Pendi mah koit lamun ka pamarentah modar beda-beda tah bahasa teh. Nah ieu mah geus pararae kurang geus disaksikeun. Urang geus jaksian anu mararaot, nu sugih maot, nu susah maot, pamarentah paeh, rakyat paeh sarua bae kiai ge maot sarua bae. Nu kolot paeh, budak paeh kadang di jero keneh berarti hak, tapi tetep bae urang seakan-akan henteu percaya bahwa urang bakal paeh. Kok bisa kos kitu? Nyatana kolot ge boga HP-na 2.
biasa sempat WA-an segala miskola dzarratin syarra yara miskolan iya kan tanda bahwa nyana teh teu percaya bahwa dirina bakal paeh dia anu percaya jeung yakin dirina bakal paeh mah dia moal wani kolotna kudu WA-an jeung jahena naonan nah ieu tanda jelema blon teu percaya kana bakal paeh iya boro-boro naon diri urang di masjid mah di masjid salat hampir teu betah wiridan teu betah salat sunah teu betah komo zikiran maca sholawat mah teu betah tapi di hareupeun televisi mah berjam-jam betah jasa nah iyalah tertanda urang teh hampir teu percaya membenci hak kitu keneh urang geus maot urang sering nganterkeun mayit ka kuburan ya Allah ya Rabb imah nu sakieu agrengna imah nu sakieu gedena isuk pageto bakal ditinggalkeun kan ku urang kurang hanya semeter leuwih saeutik kumaha jangkung pendekna bae haji pendek geus ngajengkalan sorangan ngono mah sabaraha mah jengkalan nah iya eta imah urang nu aslina makan eta tetapi hampir orang siga nu teu percaya bahwa orang teu bakal kitu di antara kadeuleu teu percayana di lembur kos kieu ge di lembur kos kieu ye lembur imah leuweung nu mabok ambalaya baheula mah urang mun nyarita nu mabok teh di Grogol baheula teh urang mun nyaritakeun anu mabok nu zinah teh di Cililitan mun di Bandung mah tuh di kebun kelapa Cicaheum kuari mah di Jambe di handapeun tanggal Jambe malah eta nu mabok nu zina nu judi di mana bae Masya Allah karim ingat kula maka Gus Dur bae ketika era globalisasi HP rasanya belum siap Indonesia untuk diglobalisasikan sebab naon sebab kan siga anu kaluar ti gedogan Jepang mah siap Cina mah siap sebab geus terdidik begitu di Indonesia asup HP era globalisasi bener baik nu tadina budak laletik ba'da magrib ngaraji kuari geus kararieu bae kararieu baheula mah lamun boga anak di jero kamar bae indah urang anak aing ti lokal mana hebat Masya Allah indah kuari boga anak di jero kamar bae sing hadade sia kararieu bae digerokeun geus heeh kolot lagi sia di kamar bae horeng kolot lagi sarua kieu bae deui tolol mah anak jeung kolot teh agar oblong kabeh teu kuat coba ye neangan coba urang kiai nu teu boga HP hese neangan ku baca tokoh masyarakat nu teu boga HP hese aya di Jambe teu boga HP encan kabeuli doang tah mah lain waro Lailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah isuk pageto bakal aya azabil qabri na'udzubillah min dari eta hak urang percaya ke Allah percaya ke Kangjeng Nabi Muhammad sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam percaya ke Kangjeng Nabi percaya karena ma akhbar bi naon nu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi di antarana nu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi pertanyaan malaikat munkar nakir aya azabil qabri aya naimul qabri urang percaya geus atuh rada perandapan geura diri urang awak sia lamun isuk pae coba awak geus boga amal naon ketika malaikat munkar nakir nanya bisa moal sia ngajawab terus lamun teh mah disiksa di jero kubur kuat tah henteu sia awak sedangkan sahabat nanya ke Kangjeng aya teh siksa kubur kos kumaha cak Kangjeng Nabi nyaritakeun siksa kubur mah ulah hese-hese ieu bae ieu pamonggolna teh pamonggol teh kudu dibonggolkeun diteunden bae di Gunung Uhud diteunden Gunung Uhud ajur nu endek diponggolna nu endek dibonggolna sagede kieu atuh lain ajur teh mebes tamah atuh mebes bae geus tah itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah cak Abu Nawas jadi kula membenci hak Tuan Raja leuweung oh ai kitu mah heuh kula ge ngaku makan nomor kedua maneh cenah ngomong bahwa maneh teh
adalah mencintai fitnah. Bener tante, bener. Kurang fitnah maka dicintai, fitnah maka kudu jauhan. Sina fitnah adalah al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta jeung keluarga sebagai zinatul hayatid dunya eta teh ngaranna fitnah. Fitnah teh harta, fitnah teh keluarga. Kula mencintai harta, mencintai keluarga. Tuan Raja leuwih tibatan kula mencintainya. Lumantak wali presiden toh-tohan ge. Mun dicaritakeun ku kula geus jauh moal waka. Memeh pilpres geus dicaritakeun insyaallah ke bakal dicaritakeun deui. Perjalanan seputar pilpres kitu-kitu bae. Pemenangna geus dibejakeun teh kula pilpres telah selesai. Padahal mah milih ge encan seperti eta lah kuari teu kudu dibejakeun fitnah tah baheula mah kiai teh ya kiai ngadoana ieu tah Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Eta doa para kiai salafus sholihin. Allahumma inni as'aluka ya Allah abdi nyuhunkeun ka Gusti fi'lal khairat pagawean nu baragus wa tarkal munkarat ninggalkeun bangsa kamunkaran wa hubbal masakin jeung cinta ka para miskin-miskin wa idza aradta di mana Gusti mengharapkeun di ibadika ka hamba-hamba Gusti fitnatan fitnah faqbidni Gusti abdi mah cabut bae lah ulah kena fitnah tuh ulama-ulama baheula mah menta pae. Ketika aya fitnah kuari diaradu santri jeung santri kiai jeung kiai ustad jeung ustad eta teh sumber fitnah lamun kiaina bae geus ngadotu kumaha masyarakat geus puguh tokoh-tokoh nu dilaluhur mah emangnya nama parantina jaya kitaban polisi jeung TNI jeung TNI nyana mah biasa caleg jeung caleg ribut atuh biasa tah mah kuari makan kiai jeung kiai. Nah ieu adalah zaman fitnah nu bagus nama menta pae faqbidni ilaika ghairu maftunin ya Allah abdi mah cabut bae ulah bikin kadi fitnah kiai nage kiai ku hari henteu lo kadoa eta musim fitnah teh malah manehanana naon sih geus tah boleh caritakeun sebagus aya diharap TNT kabehan pan nah lamun kiai baheula diundang ku pamarentah teh gering baheula mah masyaallah guru-guru urang lamun diundang ku pamarentah gering kuari mah keur gering diundang ku bupati cager tah ieu kepalana ieu blon ieu cager. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah bersihan geura kalbu urang mah di politik teh teu boga kitab aya bukuan aya kitaban batu mah sakolana ge Pak Ismet bae di Belanda baheula Zaki kuari sakolana di Australia baheula teh atuh gubernur urang sakolana ge di luar negeri ari urang sakola SD ge henteu haju cacampuran dina urusan nagara masyaallah karim ngan sakadar jadi kokoset doang kokoset mah koset nyana geus bersih mah ditinggalkeun tah jadi nyarana kiai anu milu di kantor kitu teh kiai kokoset. Ini mah di ditu lain di dieu lain di ditu teh mah di Lampung. Aya kesempatan kene kamari urang terlena kabawa ku nafsu lain berarti urang salah tetapi urang keur kajurung ku nafsu tobatan bersihan Gusti mohon ka Gusti ya Allah ya Rabb abdi teh ngarasa salah orang lain dunia abdi Gusti hampura Gusti sebab naon di Garut di Bandung geus loba ieu nu laporan ka kula ditinggalkeun ku santri nah akibat ilu kamari ku kula mun dicaritakeun kiai da saha kieu atuh teh nyaho jasa da beja duh katanya boga santri 70 kuari tinggal 7 berarti berapa persen tuh teh nya naon ngobrol itu aja presentasi lagi heran odog jasa barunya ya Allah ya karim jauh presentasinya nah
aya di daerah urang ya, daerah urang mau dibejakeun maksudna daerah Serang boga jamiahanna 300 rada robah seetik barang ilu kampanye seetik oper ku hari jamiahanna tinggal 30 merosot aya anu pasantrenna rek dijual atuh di Jambe mah geus ieu mah di daerah Batur karak endeuh ieu mah geus ieu fitnah teu karasakan ku urang masyaallah karim aya loba doge kakula ieu kaduhung cenah kiai kaduhung di Karawang pan sok aja ka Cilongok mimiti nyeun pondok bebeja kukula dibere cai abeh tiis maksudna nyeun majelis alhamdulillah masyaallah teu sangka teu budak santrina aya terus majelis atuh di Esian aya jamnya ditanya yang minggu sabaran besok milu ngaji alhamdulillah cenah kieu beureung geus 300-400 bih atuh go bata mah muhun cenah alhamdulillah nah kamari datang caleg merek kipas ieu alal hakimnya kipas cek jana teh lah sepira kipas beureudanan jam moal aya pangaruhna naon tempelkeun tadi majelis taklim geus ka belah dieuna melek karpet terus ke belah dieuna aya pondok encan aya jandelaan eta dibereskeun ta ku caleg jandelana teh bebeja ka kula ulah sia masyaallah kajeun teuing ulah aya di ulah jandela kajeun teuing teu make jandela heulanan ih cenah enggeus kieu atos tungguan sia tungguan bener bae kamari dongeng di jalan-jalan acan bari manteu salat nyono nyiuman ku nanaonan sia nanaonan aduh cenah kieu santri barali kabeh aju jamiahan teu daek kulik wah kula mah inget ka abah bae beuleum ta jandelana beuleum jandelana karpetna beuleum ih sia mah tolol ini Karawang mal bejakeun Karawang mana masyaallah mangkaning pernah dicarigin segala nah iyalah fitnah teu karasa sok geura seputar Cisoka aya nu bisa ngaji di Cisoka teh tapi set kena fitnah mal bejakeun kieu teh geuleuh nyaho Serang kamari datang ka ditu ka imah ya Allah ya Rabb kiai cenah kumaha ieu seputar fitnah ieu bae ge geus kos kitu henteu berarti gagal tobatan ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb abdi teh kabawa sakaba-kaba ampura Gusti aya duit pilpres kamari asup ka dieu ka beuteuh menang sabaraha ngaji kamari 2 juta ya saeutik amat emang milih nomor hiji boon sia beres sih di bawah ongkoh ku aing sia geus milih nomor hiji nomor 2 sebodoh tah guys nah ieu mah geus carita fitnah sing hade mentak istiqomah teh hese moal dicaritakeun ku Ibnu Athaillah al istiqomah khairun min alfi karamah ku hese-hese na istiqomah teh ulah gideug ulah naon gitu ngara goyang-goyang nah ieu mah balikan deui panjang teh dongengna nah ieu fitnah teh horenganan harta fitnah eta adalah keluarga ketika urang mencintai harta jeung keluarga selesai hirup mah seorang ulama di mana geus mencintai harta mencintai keluarga moal kaburu zikiran ka Gusti Allah nu dihitungna ieu bae tah zikiran nu dihitungna eta bae ngaji nu dihitungna eta bae segala rupa eta bae moal kaburu ningkatkeun derajat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala padahal geus diarajipan ku urang kabehan kos kitu mah geus diatur ku Gusti Allah hayang teu hayang geus aya tulisanana tinggal urang na bae ngabersihan hatena sakadar urang babarengan we kula teu bisa tapi urang babarengan abeh naon ieu kahareupna ngeri kula mah ngeri nama zaman Golkar bae sakitu rusakna komo zaman PDI Golkar masih keneh aya berbau agama PDI mah wallahu a'lam
jakel kula leutik batilok aya kiai ki haji kabeh milih PDI moal aya moal tanyakeun tah Pak Haji nu geus karolot anti baheula mah ka PDI teh ieu mah keur carita ieu mah geunsan pilpresna ge nah kuari kiai ngadukung PDI ya deleukeun iya mah kumaha gitu kula mah montek ngomong gitu ge lainna naon kahareup urang masih panjang urang masih ngaros sing hade nama ieu nu nyekel agama teh masyaallah iwal ti santri-santri salapi ya santri-santri modern masih gana hungkul nyekelan agama teh eta mangan sakada nurun-nurunkeun proposal hungkul dana sosial sabaraha dicojos dana sosial sabaraha eta ai salapi mah hayang kan teu nyaho jurusan ngan loba keneh nu ararapik loba keneh tapi lamun geus salah milih cilaka komo kahareupna masyaallah lamun urang macaan tentang politik ngeri nu sabenerna mah da ieu mah keun bae geus urang tobatan nu encan urang mulai deui mulai nu bener tapi dah nomor kahiji mencintai membenci hak nomor kedua mencintai fitnah korenganan bener kabehan ge kos kitu lamun disurahkeun mah nomor katiluna kula leuwih sugih tibatan Allah naon sia teh maksudna Allahumma pan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad tunggal hiji teu boga anak nya nama teu boga minantu teu boga besa aja anak teu boga walam yakul lahu kufuwan ahad hiji be hiji zatna hiji sifatna hiji itu naon ngaranna sifatna asma-asmana jeung sajabana nah tunggal be hiji kula mah boga anak ya kana mantak sugihan kula boga anak boga incu komo si ieu mah anak nu kanyahoan jeung nu teu kanyahoan loba nu teu kanyahoan ambalaya atuh ditanya ku kula jalan ka dieu nyaho kabeh manje pendek disuka nyaho jalan wah tuh nyaho ka jambe ya kecil pan nyaho kabeh orang potonganna ambalaya di dieu ih nyolong bade ieu jelema ye dailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah begitu ditanya ku Raja Harun Ar-Rasyid maksudna coba kumaha maksudna hiji kula ngahudangkeun umat supaya inget kana maut inget kana kubur inget kana siksa kubur dengan inget kadinya urang bakal moal terlena hirup di alam dunia nomor kedua supaya ulah terlalu mencintai dunia jeung keluarga sebab mencintai dunia jeung keluarga ieu bakal jadi hijab kasalamatan ka Gusti Allah akibat mencintai dunia urang ulah nanaon hayang jadi lurah bae dibelian hulu jelema dibelian hulu jelema eta kakara kaya jadi lurah komo jadi presiden urang lamun dikalkulasikeun eta Jokowi beakna sabaraha teh sabarat teh eta mah urang nyaho ngaran teh nyaho rupa teh 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 nyaho urang mah miliar teh iba 100 juta ge can pernah boga can pernah ngegeter pun boga 100 juta hatina santri mah iraha tuh boga 10 juta sih bodai asa perasaan nah batur mah geus tetean nah eta kan nafsu jeung nafsu lamun geus berangkat tina meuli lurah bae ge meuli jelema berarti moal beres ka dituna bupati beulian jelema moal beres ngalaksanakeun presiden mealian moal beres ka jeung kumaha ge sabodo teh urusannya ngan berarti urang hirup di zaman fitnah sakitu nu dimaksud ku Abu Nawas teh terlalu mencintai dunia jeung keluarga bakal kahijab ka Gusti Allah terakhir cek Abu Nawas maksud kula supaya jelema nyaho ka pangeran teh anu maha tunggal dina zatna tunggal dina sifatna tunggal dina afalna tah lamun kukula teh dikitukeun masyarakat bakal moal hudang komo kuari di negeri Indonesia Masya Allah karim Kristen geus ambalaya Protestan ambalaya Katolik ambalaya geus nulusu kuari ka perumahan-perumahan di perumahan ngayakeun kegiatan-kegiatan anu ngaran budak mah anu ngaran Hindu mah
kabelah dia geus ambalaya kuari mah urang masih kene loba kiai isuk pageto ku Allah kiai nu ikhlas dicarabutan tinggal aya kiai anu kos kararitu nasib anak urang jeung incu urang geus anu ngadidik jangan nyaho ka Allah teh dididik ku kiai nu ikhlas nu dididik ka Allah nu henteu ku kiai ikhlas mah kitu bae kajian ku kumaha ge moal bisaeun Mekah hancur so teh mun Mekah hancur teh kuari hancur-hancuran eueuh nu ikhlas di Suriah hancur-hancuran eueuh nu ikhlas ketika aya nu ikhlas masih kena adem jelema lamun aya nu ikhlas tiis urang deket aja pendek tiis dah mah duit teu boga masalah hambalaya gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sebagai gambaran janghiru kurang melalui isyarah-isyarah Abu Nawas telah pernah ke Baghdad kebenaran tas perang nanyakeun makom Abu Nawas horenganan ditukangen hotel cak urang dinya eta ngan kur acak-acakan keneh itu non berserakan teu bisa kuari mah geus dibangun deui kamari we keur kurap ka Baghdad teu bisa dilalui lantaran acak-acakan dituduhkeun tukangen hotel kula belah itu sekitar 200 meter akhirnya yaitu hadiah di dia di hotel. Nah ilah Abu Nawas teh lain sembarangan jelema waliun min auliyaillah hirup di zaman Raja Harun Ar-Rasyid tertera dina syiiran Ukudul Juman orang lamun ngaji Ukudul Juman di tukang naloba syiiran Abu Nawas malulu hese dibaca ada hese dihartikeunana atuh hese bae aja urang teu ngaji diaji bente oh iya Masya Allah karim. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi kesimpulanana coba petakeun diri orang supaya nyaho ka Allah bejakeun pangeran teh hiji Allah ngaranna allazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur. Nah ieu imah teh imah ieu ngan sakadar jang niuhan salila urang hirup di dunia tetapi pangjore-jorena jelema teu boga imah. Naon sebabna manuk manyar dia boga imah manuk manyar boga imah apanya jelema teu boga imah kadu batak ieu imah luar biasa deuk nu kumaha bae masalah bahkan nyaritakeun imah Kangjeng Nabi mah sederhana mun asup ka imah mendek berarti kan handap di jerona Kangjeng Nabi mah lain memewahan masalah tapi ketika orang nyaritakeun para tabiin aya nu agreng imahna sebab naon imah teh henteu diakun nu manehanana jang ngaji jeung jang ngendong saha bae nu neuk ngendong masalah urang nyieun imah gede tapi jang ngaji nampung jang nu ngaji jeung nampung dulur-dulur anu neuk ngarendong oge nu musafir besi nu neuk ngendong nu mantak kula pesen ka Hazami di dieu nya besi aya rangda deuk ngendong asupkeun ka dieu atuh jadi fitnah deui bae tah kitu Haji Supari tah mah nih orang ndek gesikeun jelema ge deuleu heula lantaran ku ari mah zaman fitnah deui bae kadang-kadang ku urang disangka bagus si jelema teh api-api mau buntelan segala rupa aju milu ngendong horenganan Masya Allah naon nu aya dirangkad kabeh ka imah kula aja sering tamu-tamu anu neuk ngendong mangga pernah satu kali terjadi awewe malah mamawa anak mau buntelat atuh kula mah husnuzon bae kabelah dieuna loba nu leungit geus kan kula mah teu beja-beja bae kajeun ai hayangeun mah los ai hayangeun mah menang 20 poe datang deui nu leungit emas harita teh aduh cenah kiai ge kula maling emas pamajikan kiai laju cek cenah kula jadi teu nyaho jalan Masya Allah eta mah kula bebeda ka Haji Pendi coba mah Haji pangwiridkeun coba tuh kunyana mun setengah dukun panjana mah eta bagus padol Allah bae. Nah ieu loba kejadian model kos kitu urang kadang-kadang husnuzon hayang urang teh mun aya anu kasasar nu neuk ngendong atuh mangga bae tapi kadang-kadang di akhir zaman kieu mah urang
jadina eta curiga jeung curiga bae sebab naon negara urang negara beriman tapi teu aman tapi di Jerman mah negara teu beriman tapi aman eta hebatna di Jerman mah negarana negara teu beriman pangeran lagi geus lain pangeran Allah lain tapi aman di Jerman mah lamun ka hiji tempat lamun ka hiji aula sapatu jeung sendal diteunden di luar aman eta di Jerman mah kos kitu negara teu iman tapi aman nu mendak nya mah lamun dahar ge lamun leuwih teuing ditangkep urang di Jerman lain lalagaan ditangkep urang mesen loba kemudian teu CF sageus teu CF diantep langsung telepon bae masyarakat atau nu boga restoran sebab cek nyana maneh ieu leuwih teuing ge tapi orang miskin sekitar nama membutuhkan mantak ieu teh terlalu kos kieu teh ditangkep eta di Jerman. Nah, ya Allah ya Rabb. Di urang mah negara beriman tapi di masjid keluar bae di masjid sendal eueuh. Masya Allah, eta mah lain di dia lain, di ditu tuh di Belaraja, barang KTP orang Jambe. Beres sih orang Jambe ya. Nah iyalah kos gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah orang mun nyaritakeun seputar ideologi jeung adat-adat di luar negeri berbeda jeung di urang carita urang di Jerman carita urang di Yaman carita urang di berbagai negara jeung di Indonesia jelema sopan santun luar biasa tetapi cuma comotna beuki alhamdulillah. Iyalah urang gadul asup ka masjid ka dieu tah kal azam asup ka al azam atawa di dieu mah di mana ngaranna al amjad urang asup ka al amjad teu khusus salat mikiran sendal. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah iyalah balikan deui imah pek dek nu kukumaha ge masalah asal niat hiji niat dajang ibadah mun aya nu ngendong dulur-dulur manggakeun musafir kitu keneh kitu cek piki eta teh kemudian urang dipake ngaji geus urang henteu kapanasan urang henteu kahujanan deuk salat nikmat deuk maca Quran geunaheun deuk dikiran maca tasbih tentrem nah iyalah sebuah rumah baiti jannati rumahku adalah surgaku eta teh maksudna nu ngeusina ulah boga problem nu ngeusina cara Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tina uraian ti awal tentang sebuah rumah tentang kitu urusan-urusan nu dicaritakeun ku Abu Nawas tadi eta adalah sebagai mauizah jang diri urang coba ku urang diteliti jang supaya hati urang bersih nu ngabersihan hati urang lain guru mangan sakadar mere jalan-jalan hungkul urang ulah ria ulah ujub ulah takabur cak guru di berbagai kitab tapi anu ngalaksanakeunana tetep urang lalaunan menta gerak ka Gusti Allah ja urangna ciptaan Allah nu nyieun nafsuna ge Gusti Allah enta ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb lapangkeun dada abdi bersihkeun coba hati abdi teh hayang ulah aya hahalang antara abdi jeung Gusti engkena bakalna hudang ti peutingna ieu hudangna ngeunaheun asal geus panyakit be urang hudang jam 1 hudang jam 2 moal puyeng nah ieu urang kan ku harita deuk puasa ya deuk puasa nah ieu puasa teh kan tapa aslina puasa mah kan tapa teh dahar teh nginum teh jima ti beurang ai Ibnu Arabi mah kabeh diajak puasa mata diajak puasa ceuli diajak puasa irung diajak puasa sungut diajak puasa leungeun diajak puasa suku diajak puasa lamun teu dahar teh nginum teh jima mata ge dipuasakeun ulah deula-deuleuh kanu diharamkeun ceuli puasakeun ulah didengekeun kanu diharamkeun irung puasakeun ulah cuam cium samarangan ieu mah pan bau sial betul boga pamajikan mah garoblong geus kitu mah nah eta
si eta lain puasa gitu rajanya badak cek Gusti Allah yang mau bahasa Gusti Allah ke hambana ya hamba kaula awas ieu bulan Ramadan adalah bulan suci artinya bulan suci teh sucikeun diri maneh just coba di samping puasa ti beurang pentingna wayahna selain daripada taraweh cak Gusti Allah wayahna coba salat udang ti penting 13 rakaat witir maksudnya hamba ngomong Gusti teu kaburu salat 13 rakaat mencapai tadi keur beurang loba kegiatan atuh ulah 13 cek Allah teh 9 we atuh 9 ge Gusti teu kuat puyeng 5 atuh 5 bebe jadi 5 ge teu kuat Gusti tilu rakaat tilu ge teu kuat hiji sarakaat kita kuat Gusti geus atuh aya teu kuat mah deuk heesna bae ngalah wudu haju maca bismillah 20 hiji jeung biasa teh kulhu kalau di beberapa parek baru bidas aduh Gusti teu kuat tunduh wudu geus teu kuat mah kajin maca bismillah bae 20 hiji duh asana teu kuat 20 hiji ge atau teu kuat 20 hiji mah tilu bae atuh bismillah tilu ge teu kuat mah hiji bae atuh bismillah hiji geus asal neuk sare bismillah hiji bismillahirrahmanirrahim hiji ge teu kuat masyaallah urang jambe mah hiji ge teu kuat Gusti geus atuh cak Gusti Allah sia hamba aya teu kuat hiji acemna geus bae asal deuk hees kadadan ku wudu maca bismillah hiji bae Allah geus sakitu bae geus aya sakitu mah rada deres bae Gusti jadi eta nu kuat teh sakitu doang bah wudu geus teu kuat babajog geus henteu geus nah langsung beres sarena blek Allah beres tah cak Gusti Allah wahai malaikat deuleu hamba aing tuh hebat jasa kan mana nu hebat eta hamba aing DKS masih ngaku keneh ka aing nyebut Allah pan aya di jambe mah geus teu kuatan Allah acan pan bari kieu bae pan DKS teh make HP plek bae tuh aya teh di jambe bola geus bukan aya belanya kabehan tah eta Allah beres geus nah cak Gusti Allah mun hayang nyaho eta hamba aing ngaku ka aing sebagai pangeran ku aing dihampura kabeh Gusti cak malaikat atuh maca Allah doang make hebat-hebatan aing deuk nembongkeun diri aing teh dibaca dina Al-Qur'anul Karim ayatna innahu halimun ghafur sanyana Allah teh maha aris tur maha ngahampura maha halim jeung maha ghafur anu loba ibadah nama anu bagus ibadah nama atuh geus teu kudu hese beleke jelema anu istimewa mah ibadahna tetep geus teu kudu kumaha ieu mah teh jelema anu dititah salat teu kuat titah baca bismillah teu kuat asal maca Allah bae hiji aing deuk nembongkeun halim aing jeung ghafur aing gas hampurakeun kunaon eta luhur-luhurna jeung ku agungna bulan suci Ramadan geus jeung urang jambe mah geus maca Allah bae hiji geus teu kudu maca naon asal titah salat witir moal aing mah jajak kiai ge teu kudu lain teu kudu agungna bulan Ramadan eta keistimewaan kesucian bulan Ramadan sehingga asal ngaku bae ka pangeran kadanan atuh urang cara para wali Allah mah deuk sare teh mandi wudu sila tafakur heula Gusti loba jelema anu sare teh hudang sare haju lain hudang gitu lain hudang terus mau loba Gusti anu terus mau terus sare teh mun abdi haju ayeuna sare terus maot ya Allah nyangakeun sadaya-daya mangga teh mah urusan Gusti daya Gusti mayuhi wa yumit ngan hampura sakabeh dosa abdi mata abdi salillahi rum tadi benta abdi celi abdi urusan hampura Gusti karak maca bismillah
beres kulhu balak binas pusatkeun ka awak aju ngigir kos urang di jero kuburan maca sholawat datang karep sare kos kitu terus saya baca salat urang-urang resep Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad atau orang Ibrahimiyah atau munjiat atau nariyah nah terus we datang karep sare ke gundamna cara guru urang di Banjar Kiai Haji Musa guru kula guru urang kabehan di Banjar nya nama lamun gundam teh pun Allahumma sholli salatan kamilah wa sallim kana lobil eta gundam ke Malik teh Allahumma sholli salatan kamilah wa sallim berarti kan ngabiasakeun coba sih ya atuh nya nama lagi tiung koneng balik deh kali mon gundam kos gitu lah para Jawa kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lamun abuya cidahu mah gundam teh ayat Quran ngana mun dibaca teh gundamna teh syarat teh ke wa baliyala abudul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un attakhidhu min dunihi alihatan tuh batur mah gundam teh kos gitu kula boga babaturan di Bandung talar ukudul juman tabrakan tatabrak akhirnya naon pingsan bawalah ke rumah sakit kula nempok ka ditu ka rumah sakit Jababaturan teu meunang saurang di ICU kula kadinya terus kadinya kitu ke cekel tanya gundamna baca bet ukudul juman dibaca bae terus saya mamanya qadim muqaran gadal kiratul muqarrah jadi mau kudu juman sekolah teh masyaallah kan tah urang gambaran maot eta sarua ketika urang geus sakaratul maut nu kabayang teh naon nu diajar hate bayangkeun coba tah pinsan teh kos kitu tah gundam teh kos kitu guru urang di Banjar mah sholawat teh abuya mah Quran deh batur kula mah ujuman tak cerita nah iya urang kuari lamun dicabut nyawa naon nu bakal kabaca ku urang ayo balak genep ya Allah ya Rabb sih mah tiung koneng sih mah begitu dicabut momon ya kari nah ieu majang bahan itibar urang sing hade sebab maot teh nyaho moal isuk bageto urang doakeun sakali deui ieu imah mudah-mudahan dibere teger jeung kuat nu ngeusina mudah-mudahan dibere teger jeung kuat tur dibere jembar hate ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dere mangpaati imah bisa ngamangpaatkeun pangartina jeung hartana sehingga karasa ku masyarakat amin ya robbal dan ulah nyebutkeun sugih ka hiji jelema lamun hartana can pernah datang ka diri urang ulah nyebutkeun pinter ka hiji jelema mun elmuna can pernah datang ka urang ulah wakan nyebutkeun budayawan si eta lamun pemikiranna can dirandapan ku urang kitulah cek Kangjeng Nabi nyebutkeun ulah ngaku kana kasugihan mun sugih can karasa ku urang jeung sajabana gitulah sebagai qaedah mentak sing hade kaharepna fitnah makin loba istiqomahkeun diri urang di jalan anu lurus ka Gusti Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang kabehan dibere wawuh jeung Allah dibere deket jeung Allah dibere dipikeun hijab antara urang jeung Allah sehingga urang maot husnul khotimah di akhirat urang digiring ka surga di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakitu bae ala kadar pihak tertisim kuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakuranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.